Kakang kumaha nun tulungan kumaha upami kieu supados salamet janji dina mana naon pasihkeun we ka eta anu neme istri teh nun urang milarian deui we widadari di sawarga. Udah normal merendahi kanu kasep teu bisa kitu. Ayo kitu-kitu cing ayo urang pada kopi pati sok buktikeun ayo. Ujang bulan Satria Bambang Campalasuta kula memang hebat anjeun pisan newak leungai. Wait. Dong. Kumaha? Luar biasa ieu jelema. Arjuna we. Wah. Aduh. Tuasa cepot luar biasa usikna nepi ka Namrud tapi kunaon manehna kawas nu nyaah ka kaula teu ngajejeg kana awak. Aduh aya kitu ca euy. Oh tukang da refleks gerakanana atuh da ditiupan ku bapa sajajalan. Percaya ka bapa mah. Nu matak bapa teh di ditu we tu sila niprek. Bari ngareupan ku. Tuh ti belah tongo. Lalajo nyerengeh we bapa ieu. Alah. Bari iya. Hui. Iya. Aduh. Nanaona ieu. Tetega. Arjuna. Tetega. Nanaona ieu teh. Aduh. Cepot. Arjuna leuleus lir kapuh kaimunan kapas kahujanan. Duh. Masrahkeun cepot. Duh cilaka. Bapak. Halingjang. Uluh. Aya anak. Geningan ieu teh dulungan jisim abdi dugi ka kieu nu mawi abdi dongkap oge nyeta bilih aya kajadian anu model kieu. Agak nah atuh henteu nyamper jisim abdi pan biasana ge kitu nun. Ulah bade disakompet daunkeun sareng jalmi anu neme. Da jisim abdi mah penak di satengahing marga. Kitu kaula nun pangresa. Tulungan Kakang. Kumaha nun? Tulungan. Kumaha upami kieu we supados salamet janji dina mana naon pasihkeun we ka eta anu neme istri teh nun. Urang milarian deui we widadari di sawarga. Nya atuh lamun kitu kira-kirana aya widadari anu geulisna leuwih ti nu bieu. Tah upami kawidadari mangga
Bapak mah segala rupa pasyualan oge atuh deui nyaho. Da milih pijodohan teh kitu hiji meureunana tingali agamana. 2 turunanana. Katilu geulis, kaopat meureun beunghar. Gitu Lin. Nya. Kakara mulus. Alah. Waras tuh makaning jati-jati tuh makaning waras waluya. Aduh. Nuhun Kang. Mangga sangakeun ka eta satria. Satria masrahkeun putri kaula. Mana era? Kaula. Kumaha? Dek seren sumeren dina waktu ayeuna. Oh kitu. Sok. Kumaha? Wayahna we Nyai da puguh akang teh geus terjajaten. Jadi salira teh laras cinta ka kaula. Deudeuh Nyai, deudeuh. Penasti kersayang tumampara. Ieu nggih. Ieu Bambang Cempala Suta. Inggih sakilat nyabut bedama lajeng ieu sang putri ditugel. leres. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana dan dia Dewi Gedeng Permoni. Ya. Ampun teuing tah Tenyo Arjuna. Wah, porokan. Aduh. Wanita teu puguh turunan deui. Alah cepot. Dan tuluikeun ku maneh ieu. Tobat teuing ampun Arjuna ampun tobat. Jurig teh Arjuna. Paningali sampean nepi ka kitu. Kurang kumaha kanyaahna Subadra, kurang kumaha kanyaahna Srikani ka sampean. Loba nu geulis mah rupana. Tapi can puguh mode Subadra jeung Srikani. Bari jeung anjeun laku lampah mode kieu teh ngagubrakeun wibawa komara sampean sorangan. Ieu kajadian teh sarua jeung halodo sataun lantis ku hujan sakali. Leungitna kapercayaan hamparayat kasampean dina waktu ayeuna. Aduh, narek dituluykeun nu kitu jurig. Ampun teuing. Hah? Kaporong panon sampean. Kausap koron. Hak manusia ti dituna sidik tableg amanah patona. Hartina manusia anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar mah nyaeta anu waspada jeung permana tinggal. Antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot sacana paeh. Eta teh migawena teh samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik na ieu pisalametkeun na ieu pisilakaeun. Pak beledug sampean. Yeh tiba heula oge eta anu ngagubrakeun wibawa komara jelema teh naon hiji tahta 2 harta 3 wanita. Masa kaula satria naha anjeun teh saha kaula penasti kersayang tumampara. Inggih. Leungit tanpa hilang tanpa kerana jangelek jadi Dewi Srikani. Aduh Srikani hampura akang geulis. Tu geuning. Sagala rupi oge atuh ulah tebih ti Kakang Semar, ulah tebih ti Siastra Jingga Sidawala. Ieu mah geuningan nepi ka susulumputan sieun ka pangiku si Cepot. Sieun ka dahar rezeki dah kumaha eta teh. Ampun. Ya. Nya. Si ibu kene. Ibu nenah keneh we geuning.
Anunya mah. Nunya mah kan. Itu cek aing oge. Nu ngabela mah ini. Teu sangka teuing teh Nancy. Alah, hayu mulih ngarti ka kitu. Hapunten tina sagaru pihak gogonyakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan. Sumohon. Nya. Tak urang sararea ayeuna ulah peurih kula-kula empah batur, ulah panas kula-kula empah batur urang we diri sewang-sewang. Ulah ngewa, Urang ngewa, ulah resep. Sabab ngewa jeung resep teh eta teh aya mamala. Nya. Sigar tengah we hirup mah. Heuh tak kitu ti akang mah permios sanes sono pamitan sanes bosenan, sanes waktu tiasa patepang deui. Ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik Simbaran Sari tutup lawang si Otaka.